Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng simkuring mangoleh dina dongeng Sunda anu genah merna oge tumanina. Dina danget ayeuna simkuring sajam midangkeun deui hanca dongeng Sunda anu katunda dinten kamari anu janten judul Ebod Jago Tanjakan episode ke-34. Mugia ieu dongeng anu bade dipidangkeun ku simkuring teh janten panghibur kana kalbu oge pangbeberah kana mana kanu nuju didamel tong hilap engken tepannya. Yuk pemirsa supados teu nyangkolong ting kana waktos. Hayu urang dangukeun sasarengan kumaha jucungna ngeunaan Ebod Jago Tanjakan episode 34 teh. Yu mangga Raden Berketek dolengeunna teh keur nyekelan kana suku katuhuna nu tadi narek tejehkeun kana dadana si Ebod. Nya teu nyangka manehna teh bakal ngalaman tatu kawas gitu. Dasana mah teu kitu. Anu karasa tina tanaga lapisan anu dicangking ku si Ebod teh. Muringis nahan kanyari pacampur ruas, para pacampur era, pacampur amak, pacampur oge jeung kesel nu karasa ku si Raden Berketek teh. Ayeuna teh manehna pok ngomong ka si Ebod anu keur blengah-blengeh ka manehna. Goblok cah. Suku goreng jadi pinggang kieu. Pita sulang lagi. Goblok. Aman sia menteu. Ini tolongan gue si pewat eta. Gede sia. Rengeh sia. Goblok sia. Cuk si Raden Berketek bari auh-auhan ngomong kawas kituna teh. Atuh da kurma bingkong pites tulangna teh. Kuku-kukuna dina sukuna teh cara roplok keluarga retihan. Si Ebod ngadenge Raden Berketek ngomong kawas kitu manehna belengeh bade ngomong. Omongan saha atuh? Yo nyeruk teh lalampahan teh kunaon jalan bener atuh. Urang mah budak leutik keneh masih 12 tahun. Nane geus kolot nya. Geus tengah tubuh. Ngarane teh. Tapi kelakuan nah tuh buat babangsat. Coba mun teu babangsat mah da moal kieu meureun kayaan maraneh teh. Khusus namanya dan Berketek. Kumaha areng teruskeun atau kumaha ya? Cek si Ebod bari ditungtungan nanya ka Raden Berketek. Can ge Raden Berketek nembal pulur eta mah. Karasa aya hawa tanaga lapisan anu ngadeukeutan kana tukangeun sirah si Ebod. Si Ebod langsung ngalir ka tukang bari nyingkahan eta panarajang ngagilek rada nunduk manehna teh bari ngajung balik ka sisi plos eta mah teu keuna eta panarajang teh pas si Ebod nempok ka arah naon anu ditarajangkeun ka diri manehna katempo eta mah Raden Barakatap
bari nyekelan batu gede rek dibabukun cigana teh ka manehna. Si Ebod tuluy ngomong ka Raden Barakata, hah ngabongohan euy, hah gitu tapi jatuh. Bismillah heula, assalamualaikum heula atuh. Ngedong ngadak-ngadak segala. Cek si Ebod ngomong gitu nate bari nenang-nenangkeun maneh sanajan rek hak ranjug manehna ge. Atuh da dibongohan kos kitu teh untung teu keuna. Coba mun keuna cek pamikiran manehna teh. Teh kumaha atuh. Nah, sanajan manehna geus nyaho. Cek Aki. Cek si Aki Otong teh manehna teh geus ayeuna mah 50 kali lipat tanaga lapisana teh. Tapi da angra tuh nempo naon anu ditarajangkeun ku si Raden Barakata keda anger we soak mah aya kana hate si Ebod teh. Raden Barakata ngadenge si Ebod nembal kaos kitu. Tuluy manehna ngomong, "Kehet sia. Geus. Aye. Saya guna naon suku ta?" Cek Raden Barakata rek neruskeun ngomong ka si Ebod teh. Ngadon manehna nanya ka adina Raden Barakata. Ya, pitas tulang akang. Tahu si bocil, Ebod. Ana mah tenaga lapisana. Jadi edan hati-hati akang. Eta budak ayeuna geus lain budak anu tadi meme teh dipagihan ku urang-urang. Geus ditambahan dah ku si Aki POT teh. Cek Raden Barakata kitu nate ngabejaan kalanceukna Raden Barakata supaya hati-hati ngalayanan si Ebod ayeuna mah. Ngadenge ucap-ucapan kos kitu teh adina Raden Barakata mah teh ngagerakeun halisna tanda ngatujuan kana naon anu geus dibejakeun ku adina. Bari nyekel batu nu sakitu badagna, batu cadas. Raden Barakata teh tuluy ngaliak deui ka arah si Ebod bari ngomong, "Hei, sia. Bocil goblok. Cek adi kuring eta ge. Ayeuna jeung dewek sia teh. Sok lah urang buktikeun mana nu ngaranna Ebod teh. Sok buru. Mana lah. Anu pangaweruhan ayeuna teh. Mana tunjukkeun. Kuring ya dan Barakata. Sok sia. Yo. Aya. Raden Barakata ngagajleng ka arah si Ebod. Makituna teh janggung gajenganna teh. Tur gancang pisan. Ngeblesat ka arah si Ebod. Si Ebod soak. Nyage manehna cenah manggeus tenaga lapisan teh geus kali-kali lipat tibatan saacana. Atuh eta sok kumaha. Raden Barakata teh bari nyekelan batu. Bari rek dibabuk-babukkeun. Rek nya dibuntang-banting eta batu teh rek diteunggeukeun ka manehna. Curalitan eta mah. Siapa teh nyingkahan karena panarajang Raden Barakata. Tapi untungna panarajang Raden Barakata teh eueuh nukeuna kasasaran komo kana sirahna si Ebod mah. Langsiang lamun keuna teh bakal pucat meureun sigana teh sirah manehna cek si Ebod teh. Plos. Kecileng corelat pertama. Si Ebod teh diudag diaber ku Raden Barakata
kajangga itu tuturkeun kajangga dieu tuturkeun oge bari di rek dibabukeun batu cadas anu gede kituna teh. Rada ngesang saya buat teh nyingkahan Panarajang ti Raden Barakatak teh. Hah, nya kumaha nya? Aduh, aing mah ai. Sieun ai. Duh, batu nu badak itu. Kajeleng deui nyingkahan. Lumpat kana tangkal. Raden Barakatak budak oge kana tangkal, ditunggulkeun batu cadas nu gede gitu teh kana tangkal. Langsung rungkad eta mah. Palotong tangkal teh. Ngajenghok ruas si Ebot teh. Kajeleng deui. Kana tangkal itu, tangkal ieu rek tangkal cangkring, rek tangkal peuteuy, rek tangkal caringin, rek tangkal randu, rek tangkal kadu, rek tangkal jamu kabeh dibabad eta mah ku Panarajang Raden Barakatak. Ai si Ebot ngan bisa ukur nyingkahan kana Panarajang Raden Barakatak teh. Dina kaayaan henteu fokus si Ebot teh sirah pikiranna teh ngerasa soak atuh da dumeh Panarajang lanceuk nama leuwih gancang jeung leuwih tanagaan tibatan adina anu geus ngarobah jiribna jadi lawarna hideung awakna teh. Ayeuna lanceuk nama Raden Barakatak henteu ngarobah jiribna tapi nah leuwih gesit tibatan Panarajang adina Raden Barakatak. Dina kayaan nyingkahan Panarajang kitu Tekung Silila kadenge sora aki Otong ngomong ka si Ebot. Ojang, ulah nyingkahan kos kitu wae atuh. Sanghalupan gunakeun jurus teh nu dicangking teh. Sok bolu dari nama tenaga lapisan Ojang teh wis lain bantak-bantakeun sok bolu Ojek aki Otong ngomong gitu teh henteu ngagero tapi tarik sorana teh kadenge kana ceulina si Ebot. Bener eta mah sanggeus aki Otong ngomong kos gitu si Ebot teh jadi keingetan urang teh geus nyangking hiji ilmu anu geus diwariskeun ti Mang Suminta nyata ilmu Tenggar Cadas. Bener, tapi duduk kumaha tuh sandengkeun Panarajang Raden Barakatak sakitu gancangna rek bisa nenggeukeun jurus Tenggar Cadas kumaha da. Manehna teh rada sieun oge sih sieun kerek nenggeukeun teh kababuk awakna teh komo paling dipikasieun mah lamun kababuk beungeutna ku eta watu cadas anu di puntang banting ngarek dibabukeun ku Raden Barakatak ka manehna. Ki aduh eta kumaha ya. Ya nah Panarajang dikacang kieu. Ecek si Ebot dina kayaan nyingkahan Raden Barakatak kitu na teh. Kecleng ka dieu. Antuk nama si Ebot teh nyingkahan leuwih jauh deui tibatan Raden Barakatak. Celuk bari saacana jujuralitan si Ebot teh tuluy nangtung dipancu dina tangtunganna bari masang kuda-kuda. Sarua Raden Barakatak oge pancu dina tangtunganna nang hareupan si Ebot dina jarak 10 meter. Geus kumaha ya kalasapannya ripunya nah tuh gue nyingkahan.
ukur nyingkahan mah tuh bisa sesage. Hahaha. Sok atuh keluarkeun ilmu teh lah. Yo. Kuring si Raden Barakatak lanceukna anu kumaha jeung jadi kaos gitu. Sejak erek nyeun maneh jadi boga mun bisa masa ganjangna. Sok sia. Bodoh keluarga ilmu teh, cangking teh. Cek Raden Barakatak nitah geus ebod. Nitah ngaluarkeun jurus kasakten anu sabenerna tuh. Ulah saukur bisa nyingkahan hungkul. Cek maksud omongan Raden Barakatak teh ka Sebod. Sebod ngadenge Raden Barakatak ngomong kaos gitu, pok manehna teh nembak. Kalem atau kalem, mata kan mulai iyalah kalem, mulai rusuh-rusuh tuh ngatuh ngaran lagi lagu mah ibaratnya mah kudu aya introna ulah langsung wae atau Barakatak teh Barakatak Cek Sebon nembak kaos gitu. Tapi dina sejarah ning hatena mah Sebon teh geus nyiapkeun erek nenggeukeun jurus Tenggar Cadas anu geus diturunkeun ti Mang Suminta ka maneh. Yalah aparin abi kitu abi saja ngaladenan ieu makhluk anu papalimpang tina ajaran anu kuduna. Bismillahirrahmanirrahim. Tegung silila karasa hawa tanaga lapisan dina leungeun katuguna Sebot teh keluar, tapi karasa teh ayeuna mah jadi karasa tiis ku Sebot teh. Meureun ieu teh tanaga lapisan anu geus dibantuan ku Aki Otong teh. Lalu supaya ngaluarkeun tanaga lapisan anu sanyana dina awakna Sebot. Karasa tiis nya. Tapi tenan naon. Jadi lebih karasa gede awak tenaga lapisannya. Cek Sebot ngagerentos na hate. Bari panonna mah angger netep ka arah Raden Barakatak. Anu katempo sorot matana teh. Keheul pisan pinuh ku rasa kaambek ka Sebot. Cerok wae sia teh. Ya sia dimimitian ku aing sia. Kodor sia. Ya. Raden Barakatak besat gajelung ka arah Sebot anu keur nyiapkeun jurus Tenggar Cadas anu rek disalangkeun rek ditarajangkeun ka Raden Barakatak. Tapi saacan kitu Raden Barakatak geus miheulaan main tinggal gajelong bari masih kene dina kaayaan nyekel batu cadas anu sakitu gedena rek dipabukeun pisan ka Sebot. Gajelongna Raden Barakatak teh ti jarak 10 meter teu karasa geus jarak 2 meter deui rek nuju ka Sebot. Katempo kaayana geus deukeut Sebot teh antukna mainna teh ngacorowok paring ngagajelong ka Raden Barakatak anu erek nenggeukeun batu cadas. Salakna head. Sebot geng gajelong ka arah Raden Barakatak anu rek ngababukeun batu cadas ka manehna. Eta mah bener. Ningali Sebot nyamperkeun. Hate si Raden Barakatak teh bungah pisan. Dumeh anu rek ditunggu ku manehna teh ngadon nyamperkeun. Raden Barakatak sempat-sempatna manehna teh suri ka Sebot.
bari dicampur ku ngagorowok sih teh. Akan sia kodor sia ya. Raden Barakata rek nengekeun pisan eta mah rek dibabukeun kasih ebon anu geus nenggekeun pereupna rek ditenggekeun ka manehna. Batu cadas sakitu badag teh rek dibabukeun pisan kasih ebon anu geus ngagajleng ke arah manehna bari rek nyarangkeun tenggeulan ka manehna. Ai si ebod manehna mah ayeuna geus ngarasa geus lain si ebod anu sabiara sabiharina manehna teh. Soalna karasa ku manehna teh tanaga lapisan anu ayeuna dina awak diri manehna leuwih gede tibatan saacana. Jadi si ebod teh ngarasa percaya diri dina kaayaan ayeuna teh. Manehna rek nenggekeun eta leungeunna peureupna anu peureub leutik sih pamirsa. Tapi peureub leutik oge aya ngandung tanaga lapisan anu sakitu gedena mah ibarat tahu anu didagor ku martel. Teu sila duar eta mah kadengi sora dua tanaga lapisan diadu. Pamirsa batu cadas anu dicakelan ku Raden Barakata anu rek dipabukeun ka si ebod teh hancur eta mah ku peureupna si ebod bari peureupna teh tuluy narajang ka arah awakna Raden Barakata. Raden Barakata reuwas ngarenjag bari panonna teh buncelik. Atuh main rek teurewas kumaha ai sugan teh lawan adu jajatena teh nu bakal jadi boga ku panarajang manehna. Tapi ngadon batu cadas anu geus di si tanaga lapisan ku manehna teh anu jadi jurusna teh ngadon hancur ku peureub budak leutik nu karek umur 12 tahun. Bari peureupna teh tuluy nuju ka arah angeunna manehna. Cek Raden Barakata main teh sempet ngagerok tegung sila jebrot eta mah keuna pisan peureupna si ebod teh keuna kana angna si Raden Barakata. Raden Barakata ngacong alatan ku tenggelan si ebod main hati ngaceleng jauh pisan aya kana 20 meter nya tuh rek teu ngaceng jauh kumaha ditenggel ku tanaga lapisan anu teu kawas sabiara-sabiarina. Bari ngagero main teh keluar getih tina bibirna tina jorowokna teh kolea gedebut eta mah tepung silila ngagedebut awak Raden Barakata teh kana taneuh. Bari panonna teh kawas anu erek pingsan kawas anu rek teu inget di bumi alam. Aduh. Kitu sora anu kaluar ti bibirna Raden Barakata. Raden mereka teh nu nempo lanceung nangkayan kos kitu teh main teh bisa kukumaha
teu bisa nyamperkeun ka lanceukna, rek bisa nyamperkeun kumaha atuh pamirsa. Panan sukuna teh pites tulangna teh, bingkeng jaba getihan jaba keur ngarasakeun kanyeri. Reuwas ngan ukur bisa reuwas we. Panon bencelik reuwas kituna teh. Kesa ngoprotna beungeut. Raden mereka tek nampok ka lanceukna dina kayaan nangkarak ngababengkang pas gitu. Akang. Wacok Raden Bareketek ngan saukur bisa ngomong kawas gitu ka lanceukna, sedengkeun lanceukna mah kawas anu erek kapaehan. Jadi Cek Raden Barak Atak main teh bari leungeun katuhuna nyekelan anuna anu karasa nyeri pisan, alatan benang Panarajang ti si Ebod. Pamirsa cag urang tuna heula ngeunaan dongeng anu janten judul Ebod jago tanjakan dinten ayeuna. Enjing urang tepang dangu deui sareng simkuring penak deui dina anu saterasna. Hapunten bilih simkuring aya kalepatan nyarios atawa kalepatan nu sanes, maklum simkuring mah masih keneh amatiran. Mugia dongeng anu tadi terus dipedangkeun ku simkuring teh janten panghibur kana kabu oge pangbeberah kana mana. Hapunten pisan kasadayana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.